Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, dan diawali dengan yang paling utama, yaitu mengatakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman wal Islam. Salawat beriring salam, salam kemuliaan, salam kesejahteraan, semoga dicurah dilimpahkan kehariban alam panutan umat, dan ya habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua dimanapun kaum muslimin wal musliman berada, semoga kita semua dimasukkan ke dalam deretan umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul umat di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah dimanapun berada, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas keutamaan tentang melaksanakan sholat taraweh di malam ke-21. Masya Allah tabarakallah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, keutamaan padilah pikeun jalma anu ngalaksanakeun sholat taraweh di malam ke-21. Ieu teh aya kautamaan, anu mana kautamaan ieu teh moal dipasikeun ka saha? Iwal ka jalma anu daek ngalaksanakeun salat taraweh di malam ke-21. Mana kautamaanna? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperjelas oleh para alim ulama, dikutip dalam kitab Durratun Nasihin. Wa fi lailati hadiyata wa ishrina, di malam ke-21 bagi orang yang melaksanakan sholat taraweh aya kautamaana. Mana kautamaana? Banallahu lahu baitan fil jannah minan nur. Lamun jalma daek ngalaksanakeun sholat taraweh di malam ke-21, Gusti Allah bakal bangun, bakal nyieun hiji gedong pikeun jalma anu daek ngalaksanakeun sholat taraweh fil jannati di alam surga, fin minan nuri dina cahaya. Cirikeun ku ibu bapa, lamun aya jalma di alam surga imahna teh terbuat dina cahaya gedong, eta ciri jalma di alam dunia teh daek ngalaksanakeun sholat taraweh di malam ke-21. Mudah-mudahan urang sadaya daek ngalaksanakeun sholat taraweh dina malam 21, sangkan urang dijieunkeun ku Gusti Allah hiji gedong anu mewah terbuat terbikin dina cahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sanaos alit biasa dijadikeun giroh penyemangat pikeun urang sadaya, sangkan urang biasa melaksanakeun sholat taraweh di malam ke-21. Bilibisi bahkan pasti cariosan anu salah eta semata-mata timbul dina kebodohan dari pribadi sendiri. Mungkin aya kata-kata anu leresna eta semata-mata taufik sinang hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal baik kita, ibadah kita, puasa kita dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian, usikum bittaqullah. Summa salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.